Males pisan orang tang jeung ibu-ibu gosip ieu. Pasti aya wae kayak gerabi wirna. Si istri rumahan lewat. Oh, eta nu basa peuting nyen status. Lebih baik di rumah daripada kumpul-kumpul sama tetangga. Sombong pisan kan, jika anu teu butuh tetangga wae. Geus beres marane ngaromongkeun urang. Iya, jelemana ngomong langsung marane. Teu perlu nyinir-nyinir. Kunaon maneh, Nis? Nah, kan urang teu nyebut ngaran maneh. Cah Haji nu aneh, jelema hayang di imah wae. Teu hayang ngumpul-ngumpul. Nah, Cah Haji nu repot. Teu kudu maraneh nyebut ngaran. Emang eta status urang nu kumaraneh disebut. Deuk saha deui nu ngomongkeun urang. Lamun lain nu diomongkeunna urang. Jurig. Matakna Nis, ulah sombong pisan ari jadi jelema. Sering-sering maneh Nis berbaur jeung tetangga. Nya amun engke pae aya nu nguburkeun. Emang maneh bisa nguburkeun sorangan? Cah Haji, paeh oge engke urang dengan cara nanaon oge amal ibadah urang nangtukeun. Sesering apapun urang ngumpul-ngumpul, sebanyak apapun pertemanan, anger di jero kubur urang tetap sorangan. Jadi ulah terlalu jauh. Cah Haji ngabahas kadinya. Amal ibadah Cah Haji nu kudu dilobaan. Lain kumpul-kumpul. Iya, salat oge henteu. Barina oge maraneh oge lucu. Jelema teh hayang kumpul-kumpul, kumaraneh dijauhan, kumaraneh dimusuhan. Urang teh lain teh hayang ngumpul-ngumpul atawa bersosialisasi. Karena lumrahna eta lamun geus ngumpul saling menceritakan satu sama lain. Emang kudu pisan kudu ngumpul-ngumpul. Ameh dianggap tetangga anu baik. Menurut orang jarang kumpul-kumpul teh kena naon, nu penting silaturahmi tetap terjaga. Geus faktakna sering kumpul-kumpul cigah kieu leuwih loba mudorotna daripada manfaatna. Bener teh baraya. Nice.